Awas jelema hiji acan kali kasar. Gus. Kapan. Mana? Kemana wae? Di mana? Kemana? Tah di ditu rek kaditu itu. Cikana sakadang geus aya piorun sakadang. Naon eh? Moal bero kumaha mah ya kan ya. Oh, karena ya teh. Ya. Mana sih itu? Kagi ante moe duit teh. Dengar bro. Alhamdulillah sehat, Bro. Mana poe duit ya? Di imah tadi ampihan ieu. Oh. Ya diuk-duk ngomong ke mah orang. Lancah di Duk gitu sakadang ngobrol. Naon eh? Aduh. Lain geus sok naon gawe na? Buku teh gawe karesal ya teh. Lain Gus. Pulang ti mana rek ka mana? Di teh ditu rek kaditu. Karesal. Sugana ya pauk-paukeun lah. Oh, pamali ulah mau Gus, cuman ayeuna mah geus keudana nu kituan teh. Ayeuna mah hese nu halal, nu haram hese, nu halal hese buku. Oh, gawe. Eueuh karesal ya teh. Urang aya mogalaeun kalapa itu teh lah sekitar kana aya meureun 700 tangkal, masa eutik da. 700 tangkal. Di mana? Tadi kubang urang di dinya, ti mimiti peleng-peng handap di kalang teh nu urang. Hayulah karesal. Kan yang ngalah sulimat tuh. Ieu jeung karungna boga tadi dia. Jadi ari eueuh gawe mah. Eueuh gawe nanti buku. Urang yang karung teh jeung sulimat. Jeung teh nya barang alatna heula. Nah, ngalah sulimat tuh. Gancangan Gus burit. Heeh. Taguannya yang ngalah sulimat. Ya, aja sok siap. Lahir lah Gus. Kebenerannya keur nganggur si Supri. Oh iya sulimat. Nah, kalapa. Lumayan. Karena saya tuh sob. Hah? Yuk. Ayo. Karena salah lu pegawean pisan. Mau kusri tuh Gus? Iya mawa hiji. Sikot hijinya. Bae lawan tamrukeun dihanap. Di mana di kebon teh? Di itu Gus di perempeng luhur pika hanap teh nu urang kabeh ge aya sekitar 200 tangkal mah. Betul. Lega gini. Sok di mana Gus orangnya? Gawe. Lah tara gawe paling ti penting nungguan lilin lah. Memeh naik di peragangan heula kieu bisi murah kita olahraga heula. Terus cemburu orang bedekeun. Tuh dia keula atuh lah. Orang di ukola sirat yang kala iya. Duh lah. Pakai iya dia. Oh iya teh. Oh salah diuk nya Gus. Ampun Agus euy. Kira Agus kawin deui. Teh ngai doh ieu teh. Hese duit ningan doh. Ayeuna mah tak rek ngumpul-ngumpul ieu ge kalapa. Tadi panggil jeung si Aduh teh. Teu, asa jumahan-jumahan acan sih aduh teh. Aya kebeneran si Aduh. Lain ieu kebon ti mana ieu teh nyana ieu teh. Gus, urang mah basa Warisan teh aku mah atau kumaha itu. Asa lain urang pernah didengalah asa nu Mang Epot ieu teh atuh. Gus, anu di ngaranan ti blok ieu blok kaditu kabeh ngagade ka urang. Oh no. Aya nu garap ti urang. Sok ti mana duit teh anggaran nungguan lilin ini teh. Tah, sok urang urang duit masuk kitu itu tah we urang mah. Lilin nya naon? Sok urang mun poe Jumaah tara aya di lemurnya. Sok ngapain ke urang ieu ngal imah, mau koropak gitu. Gawe. Cek urang teh sodako nya. Sanes bukti murid, nek loba reungit teh, mana heula ieu teh ngumitian lah. Cara angkel geus dilatih naik ya. Sok mana sok hiji ngalah heula sok. Pijetan heula ieu lah. Sok Mana ya mana heula ieu teh. Kare Gus wae teh naik teh. Gancangan naik nya. Oh iya meureun nya. Iya lah ngana yang nu kare ya. Gus. Tah nu ieu Gus ieu. Tiga rasa Gus ieu. Ngam loba teh ngaranna nya. Dua atau tilu ka da Gus jeung sing bener rek ulah ngalawa nu ata nu asa kalana. Tong ilating naik teh hiji-hijina gancang turun deui Gus. Maneh dengekeun uing ngomong teh. Gancang turun deui geus naik nya salah teh nya. Ganeng. Mana Gus? Sok Gus mana sok purageun. Ieu asa ke. Oh sok. Tah. Oh, eta bener sok kalah deui Gus. Hiji deui Gus. Gus. Nu katuh ngalana Gus tebah dieu ye, ulah nu eta. Eta mah bisa nyarekan mak urang. Oh, sok. Oh, Gus eta ala. Ganeng cerewet buka kalapa. Lain cerewet urang mah bos, mana meuli titah ku urang, gak kalah remalan. Bos kakarek buka tanggal kalapa tuh. Lain kakarek gancangan Gus burit. Anu aing kos kitu.
Lancangan Gus. Senso kowe. Lancang Gus, kita Gus, buru Gus. Gak nih ngomong wae terus. Sup nu mana deui teh sup? Sup asih rehe. Sup. Supri. Berdua ke kamolor si Supri ha. Kalah tibra si Supri ha. Gede edan. Sup. Sup, kunaon sup? Sup, hei. Sup, minum lagi sup. Sup kurang sup. Cai Gus. Ah, minum lah tuh sup. Oh no. Iya Gus. Ku masuk kunaon? Ku masuk geus di minuman aya rada betah. Kalakuan maneh kunaon Agus? Aing teu katingang. Katingang. Heeh. Paingan reh sukan teh molor. Agus. Alah, minum deui atuh. Sangkul Gus. Minum deui. Kumaha tah karasatan geus di minuman. Sok udah atuh. Kunaon kumaha caritana naon? Ingat aya nama Gus. Naon kumaha? Sanggeus katingang kalapa teh gede aya manfaatna. Naon? Ieu teh lain kalapa nu kuring dah. Usaha atuh. Nu si Abdul. Iya teh. Tukang epot teh digade ku si Abdul. Ah, Bala mah nya nu neh abi ieu teh. heeh. Oh, jeung ditingang di Gus Uing mana mah. Halus jadi sadar jadi ingat. Minum lah atuh ya. Geus kedua kali nginum teh bieu teh tangan. Hayo nginum. Iraha nginum. Bieu. Geus eling nama alhamdulillah bisa ka kaeta deui teh ingat deui. Aduh, Gus kunaon ieu teh. Ripuhnya ripuh. Lieur Gus. Kena naon kalapananya? Kalapa. Bae kalapa bola we Gus, ieu sirah nyeri. Gus. Jangan balik ke bogana. Dan batur ya teh nya. Eta tulis menang loba kalapa. No. Kabarnya. Aku datang mengkuse. Udah menang urangnya. Gus. Orang kieu sih mah teh bawa geus lila. Dibalik tawa ieu teh meureun. Dah kumaha Agus we eta mah. Pantesan goreng. Salah dibaliknya. Heeh. Lain bieu Gus maneh nah mah ditinggang teh itu ke. Tingangkeun lah nu punguna mah heueuh aya dendam sebenarnya urang teh ganeng tuh da urang pot ripuh leuleus. Kalapa teh games anu ngalah euy. Saha ya urang kakara ka dieu geus lila teu diwangok. Gus, Naon eh? urang masa beuki kieu yakin jadi cenah teh euy. Urang rek ngulang teh heula nya. Heuh jong atuh. Eta Iya, Geura balik lah ganeng di dieu kan. Gus-gusnya. Mana mana sup? Aduh. Aduhnya. Mana? Pulang sini itu doh, pulang neangan suung yang tamanya dicangkeng. Kunaon kan yang mana? Ih, tek-tekan wae euy. Oh, pakuna atuh teh. Ka mana tuh? Tah rek kalau kalapa ngarinya tah. Pohon tuh na barete sup. Aduh, aya ieu mah Aya nu Gus. halus. Aduh, emang aduh. Oke majunnya. Aduhnya, dia orang mana? Sok. Sadaya nu pasrak-pasrakan euy bisa dakeun masih kalapa itu. Intip juga na kapang. Sadaya nu pasrak-pasrakan nama ieu. Sampah ku urang. Ah, nabur tah doang. Ada sepatu ieu mah. Nah, sekalapa. Buburuh biasa. Di saha bubur teh Gus? Tadi Supri, Supri Supri. si Supri teh beta papak jeung urang. Bener si Supri nu nitahna. Si Supri, beta hayu cenah gen ari nyaho saya mah cenah urang kalapa cenah gen. Nyebut teh rusuh cenah ripuh murus balik ke beta.
Ari dia teh ieu naon katingang nyebut ada teh kanyahoan ku urang teh. Tunangan kalapana? Henteu ngan kana murus pulang katingang. Oh, jika dia diukra Gus, dia Gus. Naon gitu? Naon kumaha dul deh? Geus menang sabarat tangkal. Karek ieu lah ngan kaburu tadi teh. Karek menang sabaraha hiji nya, kadua kana sirahna cenah nyebut nama teh kanyahoan ku urang gen. Nya. Kanu kieu na ieu. Da langsung kok galeongan ka ditu tuh cenah cek manehna ngobrolkeun atuh. Itu ka cirinya. Tuh urang pada digoroan ti luhur. Sup ka molor ke. Naon di Jadi kumaha? kieu Gus ya teh. Kumaha di naon? Supri itu duitana. Si Supri tadi teh urang da nyaset teh cenah Gus. Astagfirullah. Iya teh sabenerna mah kebon urang Gus. Warisan tineh buyut. Paingan atuh urang tadi ngilikan jalan Gus aing ngalah euy. Wareto pernah dia teh. Si Supri dia. Supri? Heeh, geus katilu ayeuna ngalah ka dia teh. Gak nyebutna teh. Uing cenah ka ditu, cenah nyebutna teh. Boga. Itu teh unggal ka ditu boga kebon. Dan di dia hungkul dah. Paingan atuh kalapa leungit urang teh. Dulu sabang-sabang nu ka itu karari laleungit geus. Ae meureun Gus, ieu ayeuna mah. Naon kumaha teh bisi Nuhun we pangalakeun ya. Ya, Ari abi kumaha meureun moal diburuhan nya. eta mah urusan sareng Supri we Agus. Aduh, awas si Supri da ku urang. Atur nuhun, abi mah pangalakeun ieu. Oh, ieu teh nu adul nya. Abi ieu teh. Aduh, si Atur Supri. nuhun we meureunna tadi nama abi ge bade ni orang Agus naik teh da saur batur osok cenah kana naikan kalapa. Si Supri dah. Da panginten ayeuna mah da abi henteu miwarang ka Agus geuningan. Nya. Ayahna we nyuhunkeun buluhna ka Supri nya. Nya. Aduh, awas si Supri pun panggih. Ka mana dia ayeuna teh? Dia panggih ya. Papag dia ge ditanya nyabakan cangkeng. Ka mana cenah? Ada ka dokter. Padahal mah eta teh katingang. Katingang ya. Nyebutna teh naon cenah? Nyebut nanti nyeri cangkeng cenah ieu terdekan. Supri awas. Oh nya kepangi di dunia keneh ge nya. Jelema kitu mah nya da. Jing ka ditu nu abi nu wing cenah pokokna teh. Oh iya. Jol ka belah ditu. Aku nyebutna teh kebon urang, Gus. Nah kitu we gawena teh. Ari bieu katingangna kana sirah tau kana hungku. Ting da abi mah di luhur geuningan, ting kana hungkul ting sira. Ka ciri abi mah ka ditu we. Kalapa. Bisi locot di huntunan nu gitu. Abong, sebenarnya kana sira mana. Nya meureun kitu we nuhun nya. Kona si Suprina lah urang lah ya pusing teh. Awas pokona mah. Atuh kieu we. Sok ya pangmangulkeun atuh ge ku abi di buruhan mangul hungkul. Oh, nya tuh. Nya. Sok. Kan daripada buruh titu ti dia mah. Kumpulkeun nya. Nya siap. Sok. Kagok ta ala kabeh. Ulang ke deui abi arek nitah ka Agus. Heeh. Dayeuna mah kagok panitah Supri Agusnya. Nya siap. Soknya Nya siap. pura ya Gus. Heeh, sukan teh dah bener si Supri teh. Jelema ge loningnya budak teh. Rada kurang